Batur wayahna urang kumpul heula ngatur strategi yang minakeun kebun binatang kudu kumaha ieu sae sabab ieu kebun binatang teh satona loba sato galak ieu mangkali aya maung macan aya singa aya gajah aya biruang aya banteng eta nu galak mah kuya geura wayahna euy urang ngatur strategi sae mangga datang jol kagaro itu Dararamang sadayana aya pangesto kulan nuhun ari damang mah ari damang cekak nuhun cia eta bade angkat ka mana kulan bade ngalikeun sato-sato di mana di negara Wirata kanggo ka negara Astina ya saya atuh begitu mengalami deui alah kaulah saya aya nasib singkir awas siap-siap dah mun urang irit atuh tang kamarna lah semua aturan segala raja unggaran geningan segala raja unggaran awas lamunnya gak mau dicengklak aja cakap dan bakti saneskara kalakuan daek turutin ulungan kanu letik nikah heman geningan nikah angot boe alah tahan goblok newelan kai tinggali sama batu mabok bawa tulang dah karena sakit balaga nyata bagong kok ajragan bari mabok hayang katangan jangan balaga hayang katangar ku Bapak Wawan hanya kudu aja balaga saya teteh hayang katangar ku Asep Ana balaga balaga
tapi ada batur maya mabok teh diharamkeun ku agama ku negara teu meunang temenang ngageringan awak batur mah hayang cager der ngageringan awak tapi nabina teuing sia teh matak naon nginum mah matak naon sia teh nginum mah cai herang cinte Nasi kopi atuh cenah eta hayang mabok cinte oplos jeung ti kotok sia bener mau ditewak polisi aji mau ayo bebas sia kurang ajar bawa ke tuh aduh anjing leles tur ya pasti atuh ada balik ada Pangeratu badarat Pak Haji namanya usahanana Salamatunya irat negara katut kesina geningan Pak Haji jaya anu bageun bayar laguana semacam dikulak tali Pak Haji deui Awur-awur Pak Haji. wawancara jeung ada yang mageningan Pak Haji anu bageun lamihan deui nyawer Sangajan dikontak ganti Pak Haji anu bageun nyawer wawancara jeung anjeunna geuninganna Awas. wawancara jeung anjeunna Atur nuhun Pak Haji. sabi nun baji nyawer Atur nuhun Pak Haji. naon baji aduh anjir jeung kantongna lepat nama Pak Haji anu sayang tamihan deui Pak Haji sayang aya pamajikan ayo Bu Haji aya Bu Haji baji Bu Haji aya si ibu baji Punten. baji Bu Hasinan baji aya ibu Haji Farida haram jaipongan teh aing pagi teu meunang kitu teh jaipongan teh haram di Arab mah kaya tim piatu Kuduna. jeung janda-janda tua Nya, pang-pangna janda muda bener baji jangan sekali-kali kamu menghambur-hamburkan uang betul abina-bina teuy aduh aing aya bebeb bebeb ya itu patut teh salaku salaki teh nya oh ngasih paingan duit beak wae teh diawur-awur ku sia ladang ngojek aing teh beake ku sia kabina-bina teuing salaki naon maneh kitu patut oh tanggung jawab awa tanggung jawabna duit kalau diawur-awur ka batur ari anak jeung pamajikan di imah teu nyatu diantep aing mangalabo hulu asin eta ge dibagi genep Aisyah ngawur-ngawur duit so bebeb saha-saha ku aing oge atuh beb nyaho buba bebeb amak baji mah atuh beb da bieu mah kapoekan beb awa kapoekan ka oge kadohong aing mah boga salaki ka sia teh asa katipu aing teh da sia baheulana ka aing ngomongna cenah aing teh boga tanah aduh ditempokin ning tanah teh tanah batur bari yang tanah teh 2 ka 2 ai panjangna mah panjang sia teh 100 meter sing horeng eta teh gang di aku ku sia karena haon gang teu hayang disalahkeun ka bapak sia ku aing aku tidak sudi melihatmu
atuh bebeb nyaho boba bebeb ah. Lamun mau jadi haji. Cara baja. Sia ka haji teh ti aing duitna teh. Sia. Oh, Sia ini ka Arab teh ti aing duitna. sia Dimodalan ku aing. Aing ladang ngabeca. ngajen. Lah ngajen-ngajen untuk cerita ka pamajikan. Eta duit ku diawur-awur. Eta tuh duit paket. Dari sinen Duit keur lebaran hareup duit paket ku sia diawur-awur. Ti mana ngagen ti anana aing kudu ngajablak. Nangis gitu. Aing lain ka aki-aki mah. Mampayu mahal. Beba tuh beb. Nyaho boba bebeb ah. Antap baji itu man. Beb. mending kene salak nu baheula. Mending kena salaki nu baheula. Nyaho. Nya ge eueuh kumisan. Sia mah kumis sagede tai. Tanggung jawab lagi. Ari kalakuan teu ceuleuh. Pasak salaki baheula mah eueuh kumisan oge bager. Bagus. Sanajan bari kolot oge. Nyaahan ka aing dedeuhan ka aing. Ngan teu usaha bungkul. Hanya kal maot baheula teh. Mawat. Nginum baygon. Nah, makin nginum baygon pan aing selingkuh jeung sia. Tak akibatnya suatu ke. Bina-bina teuing. Atuh bebeb nyaho beba bebeb ah. Kita pada ningali sinen baru haji. Nah sia mah eta pedah ningali sinen gareulis. Sia, kuat. Nah sia mah neuleunak kana kesing wungkul. Pasea sama Beb nyaho. Kampura we kitu. Maafin aku beb, tiada maaf bagimu. Aku sudah jenuh melihatmu. Betul. Beb, bolehkah aku minta permohonan? Aduh, minta Naon? permohonan maaf bang. Nama bebeb dari Edah aku ganti dengan Mala. Aduh, bagus. Nah Mala, malaikat aku. Udah makeun atuh. Beb, wayang apa yang romantis? Wayang golek? Bukan. Wayang kulit, Wayang kulit? Bukan. wayang bebek. Wayang wong? Bukan. Wayang naon? Wayangin bebeb tiap malam. Ayo, buas. Tararayang teuing goblok. Beb, naon? Bapak bebeb polisi ya. Kau tahu? Karena bebeb telah membrogol hatiku. Teh sararudi teuing. Ayo, teteh. Beb, naon? Bapak bebeb pegawai PLN ya. Kau tahu? Karena bebeb bau kabel. Aina. Nya siapa kitu? Teu konsisten siapa ka aing. Tageuleuhna ka sia teh kitu majarkeun aing bau kabel. Apa nyaho ti baheula ge aing teh bau tarasi. Tapi bina teh sia teh. Atuh bebeb, atuh bebeb. Tanggung jawab pasea. Geratana garap pakuang hanteu kirang sandang pangan geningan sandang pangan. Laksanakan palintangan kebalik halusna sanajan dikantun ulang pasayang moal musnah. Duh. Eli wangkaeli. Hai kumpul batur-batur. Kula. Kato panjang kato ngaroyom kadalang eta sono mono sono ngajang patepang dari jalan Jangakeun simah pangabagtos Gusti. Diterima. Sae bangga-bangga. Aya buuk sia jeung hayam pelung gitu. Ngeunakeun ieu teh gaya mohek. Gaya mohek. Mohek sumuhun. Abdi teh anak pang.
pang naon pang goreng patutna tapi meskipun goreng patut yang penting Persib menang Kapina ngalawan Sriwijaya engke betul aku akan bebeakan mendukungmu hai Persib karena aku adalah anak Viking pikir Persib ngasupkeun disawer ku aing ada Persib kesayangan aku sabab Persib kesayangan aku betul jiwa aku adalah jiwa Persib ada kalau dibedel darah aku keluar biru karena darah biru adalah darah Persib aku seorang boboto yang mempunyai pedang panjang kalau berjalan prok 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 Allah entah aku seorang boboto mau ban aduh Maung Bandung oh maka dikitukeun karuas-ruas wah anjing buka aing lempes euy wah poho bieu kana ojek wah kuangin kurang heuras euy aduh kumanya kumacing atuh wah supaya heuras ieu supaya jeceng nah make sidu gala sanajan geuleuh nu penting heuras aduh heuras aya namanya jelas pengalaman pan keleutik lamun nyusut leho ka dieu teh ngerak ka dieu teh berarti paingan mah dari jelas Belut sisir sama darat kapirarai siang wengi dah ada maka hatur Gusti diterima bulan diterima nges terima maksudnya diterima oh simohon naon Noel naon sih si anjing kok simohon diterima anjing diterima nges terima Dew okoh maneh teh ngaku agama Islam terus tapi ditanya tengah jawab dosa eta teh dosa maneh teh ngaku agama Islam tapi ieu al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadi ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna kari-kari sia ditanya ge teu ngajawab kenapa ai kumaha sia teh leuwih teh Yahudi kabina-bina teuing nu matak Islam teh eta teh kudu salat urang teh sabab salat teh tihangna agama yang agama as-salatu imanuddin ari salat teh tihangna agama denge ku sia da sia mah budak anjing sidik sia anu budak mah anjing mana ini boros salat teh tihangna agama nya kusinya tuh cekus tiganya teu ngomong anjing dudungan mah henteu Allahu Akbar tihang agama lain tihang listrik sanu ngomong teu ngomong tihang listrik Allahu Akbar kafir sia goblok kabina-bina teh ngaheureukeun agama 5 waktu salat teh sia kabina-bina teh kewajiban salat teh 5 waktu nya gustinya tuh cekus tiganya teu ngomong anjing 5 waktu lain 5 tumak anjing sia nu ngomong kabina-bina teh anjing sia teh agama naon aing teh ustad jangan mau lamun sia ustad sia keur dakwah di panggung keur assalamualaikum aing dihandap dila gaji ku aing panggungna sia keur assalamualaikum teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihandap kosrek runtuh panggungna sia tah kitu atuh ngadukung sia aduh sia ngadukung majar teh ngadukung aduh di podaran sia ku aing amin mudah-mudahan amin kakak amin sia mah elah diuk aji diuk bulan teu ngomong cicing tah kudu teu ngomong mendengekeun ku sia tah dah labok anjing akan alhamdulillah ya Allah naon
geus lohor deui sia anjing aing mecus disangka ada jangan ada aduh nah jadi kemana sana nama